Doma di Paraban, kukuring doma di Mandian, kukuring lila jadi reuneuh. usaha Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nanti acarana di ngador. Orang enak rek nepungan di sobat. Bala sok ngayeun ngalawak bareng ke zaman ngarora lah kayak nembus karora sebenarnya. Nah, enak tapi jadi sosok pelawak nasional. Nah, pelawak nasional ayeuna terkenal. Nah, saha? Ayo. Para dulu sama tangga negatif gimana ya? Ya ada. Bun. Jadi panitia teh nya. Apa tuh ya tah ye? Ya teh sobat ohang ke zaman kuing teh. Ayo kaciri warna isok iseng teh siga kieu. Jadi ieu teh aya nu pasti sering apa atau pada apa namina teh ngetopna teh ceu Idar. Ah, Cidar. Inggaran aslina sa? Wahyu. Jadi kieu nya, amrang mata ayeuna teh. Tong jadi yeuh. Ya, kejang. Jadi nah, Darah geus kieu mah. jadi Cidar. Ai Cidar teh salah sahiji seniman anu sagala bisa beulana karena hirup nya urang udah hirup di jalan nya, hirup di jalan. Cidar baheula nyaloan oso benernya Ciwaruga lain nyalo kenek kan Ciwaruga Parompong. Jadi orang Ciwaruga asli. Jadi ayeuna ngajelma jadi ieu cenah bala sok nyalung bareng ya. nyalung bareng Terus terus nepikeun ka didinya menang pamajikan nu pertama teh urang nyawa bilang. geula ulah. Aing naon cika tulang. Ingat keneh teh didinya. Nyaho. Dina gamang teh gitu. Aya nu leweh. Aing hare-hare we gitu. Nyaho geus sih. Bae bejakeun saeutik. Ari awewena teh ngebet pisan nya, Ai ieu hare-hare ngapikeun ka si awewena teh leweh di mobil. Dak saking bogoh ka dieu. Bogoh naonna ya. Hari teh bujang di dinya. Urang ya bujangan teh. Lah pokoknya mah kitu nya. Ngador ya. Ngador teh di Ohang Manajemen Channel. Ohang Management Channel. Tadi Mus loba euy subscribe-na. Ari kan baheula ka enak perjalanannya Cidar. Tadi salah sajina urang sok pernah manggian nyalung bareng pernah ningali festival bareng KGM dina calung festival calung terus ngadengnya baheula pan can apa kan urang macan apa ada baheula teh ngadenge nu bisi jelema can apa wah cenah ayeuna mah cenah di hiji radio nya radio da urang teh pan penyiar oge baheula nya penyiar baheula ai pas urang eueuh sadua urang eueuh ieu datang tapi bisa apa nu ngaranna baheula Ujang Kosmo teh tah ieu nah udah teh jadi Ujang Kosmo tah ngan pada Ujang Kosmo bukan karakter segala rupa tapi kan suara bang suara awewe alhamdulillah Kang Ohang duikeun ka ayeuna euceut teh kieu we gitu
lamun keur ngadongeng bareng baheula nya. Ngadongeng bareng. Cik Idar. Kumaha Cik Omi? Ai Cik Idar. Ayeuna geus boga budak sabaraha? Ayeuna teh ieu Cek geus boga 3. Boga 3. 3 teh ti hiji we tadinya. Itu pipinahan. Mah ayo bisa dapat aja Comi. Oh, Comi. Comi mah. Teu saeutik. Teu saeutik dalapan teh ti 18. Oh, ada dirinya mah. Ya, ngadenge beja cenah Cik Omi mah pipinahan golodog. Lain pipinahan golodog teh kumaha cenah pajarkeun teh cenah lamun sare jeung geuceu teh ieu nya. Non Pak, lamun sare jeung geuceu teh cenah pajarkeun teh cenah lamun geus sare sok tutu. Nya Ai Cik Idar mah kan golodog teh anger we bikin ka ayeuna ge. Hayakeun bae. Nu penting mah negara jadi kieu. Eta salah saji. Terus harita datang Mang Minta. Mang Minta. Astagfirullahaladzim. Nah, gimana? Cep kerja naon saya beda. Itu mah Ajis gagal, Ajis gegep. Lucu kiki. Kismir. Aki-aki. Kidul. Kieu. Lagi kan dua huruf. Jadi muti talanan jadi Talan. Ingat kene Talanan. Geus sami hiji. Mung pokona ka mana-mana. Muning kuring. di angon Kuring. Malian Kuring gitu. Kuring nih jadinya bung muning kuring di angon-angon kuring di mandian kuring di paraban kuring di reunehan cairan Mane bisa ieu mane ta mane salah kuring kuring mana ieu mane mah ieu mana kuring mana ieu mane tahu nepi ka ngawang sempat heureuy eta teh geus eta mah geus jadi lamun main heureuy eta geus eta heureuy ohang muning teh muning doma atau muning doma di paraban kukuring doma di mandian kukuring di lalila jadi reuneuh usaha kemana nostalgia jadi kayak yuk di bawah teh salah saya baheula teh pernah orang teh dari Bandung Utara Bandung Luhur mah pernah rek kacapangan harita sabaraha urangnya urang si Ayi Caca Ayu terus almarhum Idin baru Idin almarhum nya lanceuk nya sarinya emang bandarnya nya budak mana ditamahan lamun keur jang kanjing sama Encel hei aduh dikasih Galangungan. Ya. Nah, udah. Balanya. Bala kan dia. Bala ya dan Deni Gading teh Deni Oncel. Salah hiji penyiar radio. Penyiar radio naon teh? MC balanya. Pakai MC. MCK. Kurang bocorkeun saeutik. Loba nu katipu. Soalna ketika di radio suarana menggelegar. Bageun dibayangkeun mah jelema teh jangkung gede, ganteng, loban budak rata nanyakeun. Pas nanyakeun teh ka dieu sorang.
Denny Gatsik yang mana ya? Cik, Coba lu kebogoh suarana. jadi baheula teh kan dari tadi kan merekernakan jadi tujuan teh berarti ditambah ku jeung bumbungnya bumbung ayeuna jeung lamun kudu disebutkeun uing oge sabenerna mah kabawana ku ieu Nya. da uing keur SMP pan eta kabawakeun ku ieu jeung ku bumbung ieu teh tieulanna mah trio tapi duaan. Iya teh kan Denny Gatsik teh trio. Jeung eta jeung Bumbung tapi duaan. Kela Tadi hiji deui. Apa dia hiji? jadi kahayangna teh apa jeung Ebel. Oh. bener kan Bener. trio Ebel Jojon Bandung teh baheula tiluan jeung ieu uing mah kababawa wungkul. Ieu mah jeung abok kene. Heeh, acan. Berarti leuwih teu lah ieu Ke SMP ieu teh leuwih heula ieu urang mah. sekolot. Non MC na halus matak tadi ge nya. Berarti diajar MC. Si MC teh kumaha sih? Ente siaran radio. Ganesha ke zaman Ganesha. Opening di Ganesha. Geus kolot poho deui. Urang diajarkeun ka Ohang enak mah da geus beda. Sok lah. Ohang we. Lain Urang poho deui. sorasia teh. Kudu siaran. Lamun ke siaran teh. Ganesha. Kumaha ieu mimitina Pemirsa cerita. Kumaha. Pemirsa. Pemirsa terus. Poho deui. Bro, Kumaha pemirsa terus. Can nyarahun. lah buru. Aku mah poho deui. Radio di mana pun Anda berada. Pemirsa dimanapun berada dalam acara terus. Aduh. Poho deui. Bener pelawak. Nah, jadi salah sahiji nu ngenakeun karena dunia MC, dunia lawak, lengser, calung, wing kababawa ku ieu. Nya. Di samping urang non teh Terus turunan seni. Bapak di Bapak Bapak Atang sarua. Nah Bapak Atang teh guru abdi. jadi kitu jadi Pak ieu non Pak guru-guru. Soalnya ke zaman urang mah kieu kan. Iya. Ayeuna Ohang Denny baheula mah. lain babahola jeung ayeuna ge Denny Apa Mulyadi. ayeuna mah kurang. Kadieu itu mah channel batur ieu channel urang. Denny Mulyadi. Batur mah kana leutik. Itu mah marahokan itu. Oh, canggih. HP-na leutik kan. Leutik ge Tapi canggih. oke mahal Pemirtu, ieu innalillahinya 16 dan dinten kapengker Ibu Tuti ibuna Ohang teh husnul khotimah. Nuhunkeun mugia Ohangna oge tiasa husnul khotimah. Ya. Urang nyaur Kang Denny. Acan kabeh can arapaleun sejarahna Ohang nepikeun ka bisa jadi pelawak nasional. Jadi pelawak kasohor ieu teh sejarah ti mimiti dilahirkeun. Dia dongeng ti Bapak Atang gitu. Kumaha cenah? Di zaman lain geus Kaleresan hang kamari abdi kamari pisan jeung Aa Wahyu video call jeung Bapak Atang. Ngaran Wahyu. Wahyu urang kakarek bisa jati diri di channel Ohang. Urang di channel lain can pernah buka rahasia di dia menjadi diri ka Bapak. Aa Wahyu dari Mulyadi. Terus Ya, Kang Denny kan kieu. Tetep Bapak Atang itu adalah guru. Bersarea di dina seni. Guru abdi. Makanya orang sok loba tatanya. Kumaha otak Ohang nepikeun ka bisa alus dina lawak, dina tarik suarana. Pak Atang kan urang teh seorang sosok seni nih sejarah Ohang ieu. Saya itu adalah seorang sosok seni cek Pak Atang. Hayang boga anak nu bakal neruskeun kana seni. Betul. Jadi ketika Ohang lahir, ya ieu kisah nyata nih. Ketika Ohang lahir, Bapak Atang teh boga iket juga iket kieu teh. Ya benar. Boga iket besok dipakai di gemol teh ku eta pas burusut budak cerik teh. Iya, bener. Di gemol ku iket Ohang. Di aisna teh. Di aisnya barang itu kan biasa ku samping ku samping atau di ieu sampai meh di mandian teh di bulan ku iket eta urang hayang boga budak nu neruskeun kana seni
Leres. Pokoknya mah. Kan ieu budak pang gede nanya orang Ya, nya. kedua Kedua si Sahidin, si Alok. Sahidin. Matak na nama? Ieu mah di gemona aku iket ke mimiti. Lahirkeun. Cerita di bapak. nya eta ge mama pernah dicaritakeun. Berarti kan benar. Heeh. Jadi Kang ka bapak Nuhun tak apa. Nuhun ka bapak. Nuhun ka bapak. Guru, nganuhunkeun ka bapak. Nuhun ka bapak. Bapak Goreng kabeh. Gini mah kabeh. Nuhun ka bapak. Urang mah abang balerkeun. Biasanya namanya mah asal orang lewe. Jadi dia Tong lewe. Tong lewe. lewe aing. Geus nyamun, Pak. Daki lembay. Moal supi Allah. Kuat. Ya, lain acara eta. Nu jelas lamun ditanya ti zaman mana oke uing mah saha cenah favorit demi Allah Rasulullah. Saya idola Bapak Atang. Iya. Saha eta Bapak Atang? Bapak Nya. Urang mau naon ngidolakeun batur. Kadua ti idola disebut idolanya sebut idola. Kadua ti Kangjeng Nabi Muhammad. Iya, leres. Ka pun Bapak. Ayeuna mah Saha kabeh. Cedan, di panggung. Pokoknya mah tong kemana-mana tetap di Ohang di sana dengan acara ngador. Bui padun pasti mah tong tuluy nya. Si Ohang ngador bakal ka mana wae. Ayeuna teh ke sabenerna siga nu di kota pada di leuweung teh. Di cece nya. Tah jadi ieu teh tuh bisa disebut tinggal ini. Jika di lubung berarti urang teh monyet atunya. Oh iya teh lengser buku, penghuni leuweung. Pokoknya semuanya lah. Gitu pokoknya mah tong kemana-mana lamun inget ka Ohang berarti inget karena Ohang manajemen channel dina acarana ngador. Pusing